Mantap guyur nini asihan sileget teurup si tete si amurata pulko bebekalan di sini nih eta teh jang jauhkan asihan pikeun mikap atuh sugan be girang pangajen teh kapikan ati kakait gantar kakait mana maksud teh ngan nu pasti mah eta jang jawokan teh kukuring sok diamalkeun ajang dagang kieu-kieu oge diajar berniaga ti ayeuna sangkan kumaha carana perih jadi duit jadi perang majang naon nagin lain macok moal urang mah kuring urang Cibodas Cisadap cing terkenal kunaon Cisadap naon bau tai sanes atuh Cisadap mah bau hampas tahu hitut sorangan gitu ka ambeuk ngajan kitu oge urang Cisadap mah paleunghar ngan mun keur mungkusan tahu sok parimengi beunghar mah ngan sok disangka munjung kanyinging padahal mah tina polusi udara eta teh bakat ku bau konsen diajar ge sok kaganggu kuring sok leukeun moal dagangan si emak ka sakola salah sahijina nyaeta makroni setan disingkat jadi mantang makroni ieu ladana dumasar kana mood si emak nu kahiji nyaeta PHP teu pati lada tapi nyeuna dibarengan ku amis jeung di si emak kieu mah pati dagang teh keur opal meuli HP jeung sapatu alhamdulillah dugi ka ayeuna ge teu aya naik deui ke level kedua nyaeta baper ngada meusan nyeuna sok tantrum bari ngacaprak sok atuh digawe sare wae papa mah neng mere duit ka mahan teu ngerepkeun mah heuh deng teuing sok ngahelas tah lamun level galau mah nyeuna sok bari nyamatan hutang kacuk kesih urut minyak can dibayar jabatokan di sasada wae HP op dawuh kuotaan inget wae kana kuota mah mun geus aya sok langsung update status ya Allah kieukeun abdi lamun level terakhir mah nyaeta gamon alias gagal move on lain gamon ku si bapa tapi gamon tina kamiskinan nyeuna sok tantrum bari ngacaprak deui digawe capek sorangan batin eueuh boga budak hiji hasil dititah dasar anak setan tah di dieu jadi makroni setan teh nu matak mending kene dagang daripada disebut anak setan mah salian ti makroni kuring sok mawa tahu baseuh jeung tahu goreng maklum da jalan Cisadap mah putut sakapeung masuk mikir ieu teh jalan atau hutang si emak alatan kitu mun tepi ka sakola eta dagangan geus jadi tahu pejet atuh kapaksa kudu ngabumbuan da kapalang pejet keuripu babaturan nanya wae eta tahu naon pal eta nu hiji di tahu naon tahu isi naon pal isi keluhan budak Cisadap. Assalamualaikum